Duh, iya hujan ngecerek bae teureun-eureun. Mending-mending mun boga pamajikan mah. Bisa peperende ya. Ngeunah deui. Pohara ieu teh boga. Woi, kenaon di dia? Dia ngomong naon? Nanya aing kana dia. Naon ka dieu? Ngalunjak dia lain assalamualaikum naon. Percuma aing ngomong assalamualaikum gitu didenge. Lieur aing mun ngomong jeung dia mah. Dangdul aing edasi. Dongna ieu tahun baru kajual mall ieu. Mun ngopi mesti gana ngeunah ieu. Ham, kapan dia? Naon Han? Kebetulan Ham aing pangbelikeun kopi. Baraha meulina aya upahan eueuh. Dia mau upah be upah leutik-leutik. Meuli geh dia sorangan, ari oga ngupahan mah. Geus segera meuli beke itu tuh. Oh, geus kadeukeun duitna. Ham da ku aing di siaran. Aing geh nyaran dia. Dan ka mana? Di nyaho aing geh. Ih, dia teh jelas. Geus aya urang ulin. Yuk. Ieu negara kujar rempling Gusti ieu ya. Pangaruh beh musim hujan. Jelema paratil we dieu mah. Nyaho urang tahu pamajikan ya. Ih, jadi ngopi deh. Nyar jelema beh lah sugan mendak orang dipalak ya. Mat aing poho. Naonan poho. Aing di kita meuli kopi ku si Burhan. Enggak sih, ngitah deui bae. Woi, dari aku naon di daerah dia? Woi, aing pangbelikeun kopi sih. Hah, topi? Aing teu make topi naon? Emang neuk naon? Teu jelas saya sama dia. Oh, pusing kan otak mah. Belikeun kopi budak. Naon? Meuli martabak. Moal menang barang atuh duit 2000 meuli martabak mah. Kumaha ieu mat ngajelaskeunna? Nyo, aing ge bingung kudu kumaha nya. Tadi kunitna. Berikanlah jawaban, uraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Weh, Kang, kernaon di dia? Ada naik kernaon? Kang, hujan-hujan kieu mah ngeunana bawa pamajikan. Jelas dia nanya ongkoh malah ngomong pemajikan. Nya bener Kang. Terus dia kapan nikahna? Dia ngeunah amat ngomong. Nikah mah dia kudu dimodalan. Dia tanduk modalan aing. Itu jelas amat aing ngomong can angeus ge, malah hayang modal cenah. Dia ngomong naon si Dan? Ngomong sorangan, ngajawab sorangan. Repoh sayang. Kamana ieu anu meuli kopi? Di tangguan teu datang-datang. Teangkeun bae kitu koy nya. Heulah teangkeun bae lah. Kawan dia Dan? Wih, kebetulan dia nikah mana? Aing dik nyar si Ilham tah meuli kopi ku aing. Di tangguan ku aing teu datang-datang. Han, aing pangbelikeun kopi sih. Geus hayu aing bari ngikeun si Ilham meuli kopi can datang-datang. Ka mana? Hayu aing. Woi, kemana dia? Nek meuli kopi ber. Saya teh ngomong naon, Han? Dia. Alah, dia budak nyambung. Dia aing. Ting bating paruguh dia ieu. Ih, aing. Buang dia mah iraha teh peh nanya, moal peh-peh meureun dia mah kieu mah. Geus hayu meuli kopi, meuli kopi. Heh, budak, coba saya ingin ngopi ya. Isuk aing ya, teu ngopi-ngopi. Meuli naon ieu nya? Oh no. Ih, duit aing dipaling. Oh, tenan, karena meret. Lumayan, buka duit 2000. Pengaruh ya iya ya. Di seblak lah. Mas
sebelah. Sebelah nong. Ulah loba teh kami mah sebelah hiji bejeng eta naesna hiji. Mangke dijieunkeun. Kan ieu kumanya ditna ge anu maling urang mun kopi kitu jadi deui. Aing kudu yang ngopi ya. Kita tadi tuh ngopi-ngopi geus geura itu kieu. Ya, sebelakna ya. Nyelehoan. Adem. Ada selokan sebelah mina amat. Nah, ya ini sebelah. Wih, kenakan sebelah tah. Pugu, kadona aku dia kan aing. Sebelah tah. Oh, hayang tadi ya. Ayah. Ih, bangun. Belum dia. Oke. Ih, rametan dia mah. Itu. Mat, yang beli kopi harus amat ya. Tinyaho, Ham. Mat, badek-badek mah di paling murun. Duitna. Kau murun dan mengita jeung nasi budak. Han, orang kaya silamet tah. Boga omongeun. Hayu geus. Woi, Dan, kemana kopi aing? Am, duitnya yang paling. Ham, ari kopi aing dia mana? Dah, duitna si Endan. Ih, tejarelas dari letik-letik. Eta duit aing dan. Naon? Ih, dia mah teu paham bae. Bisi teu paham mah yo. Oh, eta duit ieu tah. Terus kumaha? Duitnya yang paling pusi juber. Geus ikhlaskeun beula.